Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deket dan dijegi loba ustad. Naon tugasna ilmu, al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup parwek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi ditempotina kicet mah kicet teu hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi teu tau ditempo tina jirim mah ge terada pedit cenah. Kabeh ge nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad ge geur-geur wae. Ibu ge arapal kasalaki kudu hormat geuning duit leutik mah jeding wae. Berarti urang lain teu boga ilmu, ilmu geus boga ngancan jadi cahaya. Batak jelema nu bakal kaoncoran ku eta cahaya ilmu iwal ti hiji jelema nu bersih hate, batak ibu ngalusan awak mah bakal ruksak tah alusan bersih hate. Beungeut hayang bodas babali tinggal meuli skincare ngan anggar punuk marenge. Geblus karena berumah tangga skincare kapedag dengan sanguh henteu beungeut bodas awak peot. Kenaon hirup nyiksa maneh bari geus menang jodoh mah geus teu kudu loba dandan teuing dandan mah di ditu we di imah ulah ieu pengajian piras takabek aya di imah mah aduh daster merencel di nangeu. Batak hakikat nu kudu ku urang di alusan teh lain raraina tapi tah eusi hatena. Tiung saragam baju saragam eueuh arti naon-naon tanpa hate nu saragam. Geus mimiti kasindiran. Tiung saragam keur naon, baju saragam keur naon lamun hate teu saragam. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah saragamna eusi hate nu hese meuli. Lamun bener ieu kabeh jalma geus saragam moal mungkin aya bang emong, moal mungkin aya yatim, moal mungkin aya miskin, moal mungkin aya nu susah, kabeh saragam. Siap Islam nembungkeun hartana deuk babantu ku pangabutuh. Heuh lain we alpan acan nepi ka dimana. Tah poe ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, nabi ge sarua. Naon alasan urang kudu pasea antara urang jeung urang? Ulah nuding Allah, ulah nuding agama, ulah nuding Quran. Lamun Islam jeung Islam pasea geura tuding aya hate nombung sarua. Aya komplain nu palihetan cenah teh ditingali-tingali. Padahal mah atukeun bae da geus karolot. Jadi ya berarti ya bagus kan Pak. Ya. Badak hakikat hirup mah jelema mah kumantung hate. Ibu kali-kali ngareneng jeung teri hampura ulah sombong ku geulis ku teri ge eleh. Teri bangke 15.000 sanajan bangke, ibu geulis maot teuneun di pasar, di gemok pasar. Ibu ku hayam ge eleh deuk nu geulis deuk nu kumaha ge anggar ku hayam ge eleh. Ulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi, dogna sumber vitamin, ti kotokna eueur aduk, atuh tulangna karesep ibu karena sebelah tulang. Ayeuna ibu cenah cek batur geulis ngenog enjing-enjing, dagangkeun di warung batur bangkrut. Maka bahasa kuring ka ibu kade ulah kumeulis naha sing sadar umur geus karono. Mun aya budak ora datang kuring sarang eo ka ustad keun antep wajar teu kumeulis ge da boga modal geulis. Ngan lamun ini sarang eo ustad dicapket. Batak nu ngaran hirup deuk naon nu disombongkeun. Awak keuna ku ruksak, harta keuna ku beak, jabatan keuna ku eureun. Naon nu sombong? Gedong sigrong mobil mewah sawah lega karena nahawan gedong sigrong lamun sangsara teu kabelaan keur naon beunghar lamun yatim nu miskin teu kabantuan keur naon mobil mewah bari heran lamun rakyat anu sangsara nepi ka hese barang daharna ulah nepi ka oke gas da aya nama hese gas benar kalau mana nih sirik nu ya ka dieu. Bang ayeuna mah kitu oke gas kan rakyat mah hese gas. Kadang naon arti kapinteran urang lamun teu bisa ngoncoran jelema bodoh. Percuma jelema pinter tapi pagawean ngaledek nu bodoh deuk ngaledek mah teu kudu pinter. Naon sababna jadi jelema belat ge bisa keur ngalina batur. Aca.
Maka hakikat hirup jelema alus teh ku hate. Al qalbun malikun, ari hate adalah raja. Lamun hate na geus jadi raja, maka nu bakal cicingna adalah Allah. Nu bakal cicingna sifat Allah. Keputusan terbaikna adalah keputusan Allah. Sifatna sifat Allah. Lamun Allah boga sifat Rahman jeung Rahim, Maha Welas Maha Asih, maka bakal katembong jalma sifatna sifat Allah nyaahan asihan jeung deudeuh. Lamun Allah boga sifat Al-Ghafar Maha Pengampun, maka eta jelema kasifatan ku sifat Allah bakal asa hampura ka jelema nu geuleuh nu rujit nu cua jeung nu ngewa. Moal aya dendam-dendaman lamun bareng jeung Allah. Punten bisi ibu jadi anak orang-orang, budak jadi korban, tong nuding Allah goreng adat sebenarnya. Tong nuding Allah, da Allah mah lain bahan tudingan, ieu mah cerai, pemurantap, anak korban, ya Allah. Lain Allah, ibu goreng adat. Ama kasalaki, sahau kadua gaplok, bari mah cebrot ka mana karab si bagong. Atuh salaki teh pasti kasihkeun, eta nu jeung Allah lain, eta mah jeung nafsu. Lamun hirup jeung Allah mah lain kitu, lain bugang bagong, untung salaki pinter, naon mana nyebut bagong berarti sapuputing aing hees jeung bikangna. Urung we anak mamah bagong bapak bagong ari abdi ditunjuk kuduan anak begu jang rag-rag talak budak ancur rumah tangga paburantak pek deuk nuding Allah lain gerak tuding awak sorangan bongan diri jeung nafsu dina hirup. Weh. Padak lamun hirup bareng jeung Allah sifatna adalah sifat Allah. Ibu amak kasalaki wirid ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lamun hate hayang jonjon dikir we dikir, amak atuh kasalaki wirid. Salaki keur lanjut TV ibu ti hareup subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amak keneh yasin. Lumayan pan pas ya 2 jam ge 2 juz apa? Jawab ku salaki bari baca ayat kursi gebrok duit 5 juta, jawab ku ibu bari cumentil sadaqallahul azim. Cerai moal budak ke korban duit menang, itulah manusia pentingna hirup bareng jeung Allah. Maka jawaban Quran innallaha ma'ana, saestuna jelema nu salamet nu bareng jeung Allah. Ieu pangajian nah jeung Allah teu percaya, asli teu percaya. Bapak hajat nah jeung Allah teuing, barudak hadroh nah jeung Allah nyaho. Ieu naha pangajian jeung Allah kieu we isuk aya deui pangajian nu ceramahna ustaz setempat mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Geus kajawab ku ibu keneh berarti poe ayeuna pangajian lain jeung Allah tapi panasaran jeung jelema nu na TikTok. Weh. Dana gerhana ceramahna naha jeung Allah teuing tong laka percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Ah ibu teh suudon ada menungguan ti lohor di hate ti karuji teu kitu kening balik cek urang daripada tina pangajian menang dosa. Lamun ana gerhana ceramah teu datang karena teu dibayar geus catet ku ibu berarti kuring tujuan lain jeung Allah tapi jeung duit. Bener barudak hadoh nah jeung Allah nyao pecahkan belum deui tong di bensinan acan datang moal 2 kali suudona kumaha ya telung barali malah baru dosa. Jadi lamun praktek ibadah teu datang karena duit geus la ilaha illallah teh batal, la ilaha illallah eueuh ilah salian ti Allah. Lamun kuring teu datang lantaran teu dibayar berarti lain Allah tujuanana tapi duit tujuanana. Weh karejut karewel lamun aya nu bogoh ka urang engke beresna toel. Yang mau ini tinggali saya ada ya kayak dengar tadi itu teh kalau bawa budak ayo katanya asa poek maka iya pun adi sejak kandang makalangan rumah tangga karena kudu jeung Allah mohon. Lamun hirup rumah tangga jeung Allah bakal apa tugas kewajiban salaki ka pamajikan pamajikan ka salaki. Maka nu ngaran rumah tangga hiji ulah karena geulis.
Gelis marelati 30 kahangat gelis 30 kaluhur mah geus eueuh nu ngaran gelis boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan boga budak 5 pudegdeg awak ngabukahan kasorona hiji teh atuh sorangan salaki manalakop kana tabang kagaleg ibu-ibu kadang-kadang suka singgung peda awak gede cek salaki bada-bada teuing awak teh beuleunyeun ka kantor desa senam 2 tahun nu sok senam lain kalah langsing kalah kebeuki mebel beres senam goyobot comro misro diliwatan ongkoh kaong salaki beuki ngabegungan nah mikiran hutang urut goyobot mata gelis adalah relatif dan nu kudu digelisan ka salaki mah lain raraina tah eusi hate mah dua ulah karena harta bana lamun bener berumah tangga jeung Allah ulah karena harta bana lain tujuan gedong sigrong mobil mewah sawah lega amar balik masarua gedong sigrong kanu nyerang kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah diantarkeun maku pasaran matak nu beunghar sabenerna jelema nu bisa nulung nu butuh dalam nu susah ta eta hakikat beunghar percuma beunghar nu sangsara di alam mending bareng jadi jelema beunghar pedit paling ceramah kiamat di kolom deui kodok teh hayang-hayangan di kolom deui naon sok arti beunghar teh naon Pak rakyat leutik teu wani cokot-cokot barang batur ngarasa narima kana rezekina eta beunghar sebenarnya ieu mah jabatan boga gedong naker duit leutik anu rakyat tinu leutik dikokod ku si eta heuh kajang gedong gede berarti sangsara hirupna kita ada ceramah tetok mau tulis kayak mesti besok kalian urusan kurang ada hirup mau ukur disebut batur karena gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan nyao asli nama bongkar ku ibu si hatena teuing buah ustad buah uston apaan ustad memboga tugas anu pasti warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di Subang aya nu pernah bareuh kuring demi Allah teu yakin eta tahajud eta mah asam urat nah ari abi bieu ngomong naon nah dadeukeun tah kitu bangsa urang mah salah saeutik ke paseaeun padahal masuk Sumedang ka Subang deukeut teu kudu riweuh Subang nu ngabejaan Subang Sumedang gini masalah mah itu tuh ngabejaan batak hirup teh ukur disebut naon ukur dipikaleke geus sok pikir bener Bu dibawa karena tugas maknya ge cepat tur ustad tugas nama cantang tuh jadi ustad Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk bisa dibikeun pecakan peta jam tanganna ieu na gerhana dibikeun moal si goreng hate si don wae naon mah mangga jam meuli ayo sehari tong bari nunjuk irung kurang atau mang kuring mang ibu kuring ibu lamun boga barang anu alus di ibu dipetak ku kuring dibikeun moal sarwana geuning matak nu ngaran hirup sakadar disebut batu teu kudu lagi nu beunghar ceuk batur beunghar eusi hate na mah wallahu gedong sigrong mobil mewah sawalaga gedong hiji hayang dua hayang tilu hayang opat kan sertifikat tumpuk di bank heuh imahna opat ngan hulu jangan mata konsep hirup alangkah alus manusia mun alus hatena beunghar bakal bager sangsara bakal tumarima kana kasangsara beunghar bager sangsara tumarima kana kasangsaraan geus teu riweuh nu paling baur keur sangsara goreng hate bawa pulungan batur meuli kongkorong manehna sarua make nu batur bisa dijual nu manehna henteu nah dina lajada ledang COD anu besuk-besuk paket
Nah naonan hirup melaan gaya. Justru hirup kok kudu melaan rasa ka era usaha era ku Allah anu mere milikna. Bener bu? Era Allah mere milik, Allah mere rezeki ka urang. Era maka Allah mere rezeki, Allah mere duit, Allah ge bakal minta duit. Kuring dibere duit ku Allah, isu ge bakal aya nu minta saha si yatim, si miskin, masjid. Nu jompo, nu teu boga imah, mata kuring teh hirup teh ulah sok nyegeuweuk duit bisa jadi panyakit. Maka lamun mupingkeun ceramah kieu, insyaallah bakal balas. Maka hirup pek geura bareng jeung Allah. Rumah tangga bareng jeung Allah bakal boga tujuan sakinah, mawadah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warahmah, eta teh kahayang, kahayang butuh jawaban, kene kahayang teu dijawab, nah bohong. Ibu hayang salamet. Naon jawabanna? Maknya jelema nu hayang salamet popolotot ka salaki, tibatan salamet mah dicabok ku salaki. Maknya jelema nu hayang salamet kana gosip beuki, maknya aya jelema nu hayang salamet ngocobrotkeun batur mineng, maknya jelema nu hayang salamet ngalintah kana salah, maknya jelema nu hayang salamet popolotot kana kagorengan batur. Begitu malih hayang salamet hayang didegungkeun batur. Mata lamun hirup hayang salamet dunya akhirat, salametkeun poe ayeuna awak urang. Panontong popolotot ceuli terus gosip bibir tong sok cobrot ngomongkeun batur, dipikanya aku batur. Akhirat salamet bongan dunya modal kasalametan. Doa hirup hayang salamet yang gosip beuki. Ibu hayang beunghar, naon jawabanana? Daek usaha. Ai beunghar hayang pagawean moyan. Teu beunghar di mana ada duit moal masuk ti luhur. Ikhtiar usaha, ari jodoh hayang nu soleh, ai manehna salah wae. Ai jodoh hayang Nabi Muhammad, ai dirina teu bisa jadi Siti Khadijah, ai hayang kana nu gerhana, ai tong bawel. Hayang boga pemajikan bawel. Wah gandeng balik kelak di mana heula? Pengawasan mah biasa di jam 12 balik dia kasubunakeun ban bitut ieu alisan. Maka lamun hayang ka kuring tong bawel. Moal. Dirayap ke kuring di dieu aya genep mah nyebut moal baru dak awewe. Moal. Aya genep-genep teh mah da hoream urang oge atuh. Hiji. Ieu mah nyebut moal bari kompak jeung ninina. Bagai semua kata nagaan. Nage Pak Haji beunghar boga genep pembajinya dieu. Hiji geus bisa sakekeun wae. Maka hayang sakinah mawaddah warahmah teh jawab atuh. Naon jawabanana? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah deuk mereka alusan rumah tangga yufaqihu fidin, lamun duanana surti ngarti dina agama. Mata kukolot baheula agama disumputkeun ngaliwatan budaya. Budaya adalah nada adalah tradisi kebiasaan. Mata kolot aya sawer panganten. Itulah papatah kolot disumputkeun dina budaya. Ana da urang nu ceramah naik kumaha urang we. Loba kata-katana ya. Bismillah damel wiwitan nyebat asma mingka merah hidup tina kanan bagja ayeuna ngarumah tangga jati diri anu pasti bagja Bako orang Sumedang abdi nyawer 1 juta nyawer bos Bako orang Sumedang kena kuninga ibu ieu ge sarua bos pira aku atuh ayam eureun
rahayu ngebak jalan nala rabi kalimat awal kedal ucap amal nyoba dengan kewajiban tapi kudu sabanding ti lahir nepi ka batin. Capek urang riweuh nuhun babahagiana nuhun kangnya sing parok milih dekat rezeki agak balai jauh sesuatu kayak teh doa khusus anu keur mere hari ini saja teu mere mah kang mata hayang didoakeun maksud naon kolot baheula mah sawer paman teh simbulna adalah beas jeung es bonbon tanggeus asup kana bab agama mun beas jeung es bonbon wur awur beasna di awur awur beasna di awur awur eta awur adi awur astati awur beasna
tuh sadar duit teu sabaraha sirah jon dolor. Wow, cari deh, ente. Aya kene kalau loba kene tenang. Asal daek nepi ka jam 12 detik. Naon nu diaburkeun beas. Naon maksudna, naon maknana rumah tangga sakinah mawadah jeung urusan beas. Maka lalaki kudu bisa ngawur ka pamajikan. Hayang gelis dandanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Tah salaki nu alus teh hayang gelis dandanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Matak lalaki tugasna usaha sing baleg lantaran aya anak batur anu kudu dipiara ku urang. Satuju? Ieu mah pamajikan gelis hayang aya nu dibikeun budak sarang-sarang kawung. Gelis lain kalau kajigah nu mola kawung. Hayang gelis dandanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan, mah gera masak tapasakeunana, mah gera nyamu tah beasna, mah gera balanya yeuh artosna, mah gera make emas yeuh duitna, jongjon teu ibu. Tah jongjonna ibu bawa kana Quran disebut sakinah. Bener. Apal. Jadi sakinah itu ternyata lalaki tanggung jawab ke pemajikan, gelis dandanan, nurut contohan, jongjon rasikoan. Ngabur lahir kudunya, ngabur batin ku agama. Ngabur lahir kudunya imah page, baju wete, dahar sebe, jongjon. Ayeuna ngabur batin ku agama, gerateangan lalaki anu osok ngahudangkeun ibu waktu subuh. Rek ngahudangkeun pamajikan sun kening. Cek ibu brai beunta nanya ayah naon geran netepan subuh. Ibu kudu sujud syukur lamun boga salaki kitu. Di dunia hayang bareng, di akhirat ge hayang bareng. Lamun di dunia bareng kudunya, di akhirat bareng naku agama. Mata gerateangan lalaki nu kitu. Hah? Ibu ge sarua perhatikeun salaki ke subuh sun keningna Cek salaki teh aya naon mama geura netepan salat subuh bapa nu kudu sujud syukur berarti pamajikan teh geus merhatikeun urusan akhirat. Tangki ku bapa lakukeun sun kening subuh kumaha cek ieu so ustad. Jadi hararese ngadidik ieu malah. Ngong adan salaki gigireun Allahu Akbar ibu kudu atoh nah cirina eta teh perhatian kana batin ibu. Bapak engke subuh adan Allahu Akbar kumaha cek ibu masjid aya dar adan di dieu. Mata lalaki nu alus tanggung jawab ke pamajikan mere napako lahir mere napako batin. Lahir ku dunya batin ku agama, lahir ku dunya batin ku agama. Mata lalaki kudu bobot ekonomi usaha. Dan dipikanya aku mina metoha teh paling kuat oke 2 bulan. Ai anger teu usaha mah baeut metoha. Ai mimiti mah geura tuang kajeun teu usaha. Ai 7 tahun mina teu barang teu usaha mah boro-boro kitu ngadon nyiniran ka hayam. Kur tetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu isukna teh hayamna teh leungit dicekek ku minantuna. Mata anger lalaki nu alus tanggung jawab ke pamajikan gerak toong gerak tempo karesep pamajikan ngarti karena kahayang menjadi pamajikan bener. Tapi sabalikna ibu mun geus dijamin ku salaki duit dibere segala rupa dibere genahkeun hate salaki tenang Pak. Ieu mah duit dibere pake meuli kuota dertikokan. Duit di salaki pake oge bersalaki genahkeun hate salaki balik di panyabaan papageun lawang panto rengkuh bapak geuning sumping lain dangah wae atuh imeh copot leunga sun tangan Kek salakina Bang Barung cokot sai anu tingis kun bae teh moke gula dikeun ka salaki bari pupun tenan deuk usaha salaki urang dihargaan lamun lain ku pamajikan dikeun ka salaki punten bapak cai teh cai we teu jeung gula-gula acan suruput ku salaki diinum jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana tapi nu amis budi ibu ka salakina
Geus sarupa kitu bapak beli tacan ibak anterkeun ka Jamban cenah ibak ta ieu anu ta ieu odol ieu sabun bagikan raja lamun ibu hayang dianggap ratu ai sorangan hayang disebut ratu ai kasalaki nganggap Firaun. Geus dicai papageun ku ibu bapak ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadah degul saraki salat beres salat liwet ibu ka hareup yung nalahunan saraki pok ibu ngomong bapana capelung seri putunuh geuning bapak pembelaan jisim abdi puputan kemangka datang buah kolbu cenciman jiwa tiba heula nepi ka ayan can bisa digemakeun jadi saraki hampuranya ditoong-toong kukuring da eueuh nu kitu di dieu teh tak komo belah dinya mah eueuh pisan nu aya ge saraki datang teh kewe menang duit teh dibere leutik 50 ceding being nahi kengeng kalau mun di dieu aya budak awewe anu kieu wae ka salaki eta sieun ke maot hese nilep kan maot teh di dieu ku sababloba kieu ngejepret deui saya teh mah untung lebe pinter mere 10.000 juk nilep sorangan bari ngajawab nuhun lebe. Tapi bapak oke ulah aman-aman teuing mereka kuring keur ngomongkeun ibu-ibu anggar bapak ge geus boga pamajikan sok tong tumpah tempo ka awewe sejen. Mata sieun bapak lamun maot hese ngicep. Pan maot mah kieu tuluy dibuntel innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah nu soleh mah langsung peureum ku sabab bapak mah keur hirupna geus boga pamajikan tumpah tempo ka sejen kieu sabeula. Jadi rumah tangga teh kudu balen salaki mere rasiko maka ibu genahkeun hate salaki beres bawa ka dapur bapak urang neda urang tuang sasarengan eueuh deungeunna pira kadar deungeunna teh bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki tempo huap salaki sagede peureut lep kunaon ngeunah barang dahar eta salaki padahal eueuh deungeunna hate nu ngeunah saha nu ngageunahkeun ieu to aja nu dibikeun daging hayam aya ngocobrot wae mah da usaha leutik barang lebok hayang daging selo maneh mah daging moal asup kana beuteung kana ti koroga hayang ongkek na bebeungeut ibu hayang ngejebror ku sano gitu aku mah enggak maka lalaki nu alus teh perhatikeun ekonomi pamajikan bere napa ko lahir bere napa ko batin lahir ku dunia maka batin ku agama sabalikna ibu tarimakeun kana pamere sakala salaki ulah dumeh maneh seueur wah gelo tugas ibu ita nadorta ilaiha saratka direret kudu masket di tempat pikasonoan imut lujung ngagelenyu samea darede halus budi hade basa ibu ngeulin ngadenge ceramah nepo bibir urang lu sampai tahangna cenah oh ada ka pamajikan kayak gitu 2 jam can eureun nyarekan tuh Idza nadorta ilaiha saratka direret masket di tempat sono imut lujung ngagelenyu samea darede halus budi hade basa kasaha ibu ngeus ayeuna batur manu teu datang ka dieu utur ibadah barang dahar bareng lalaju TV bareng mah naha teu ngaos bapak teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki coba ieu teu diizinan ge maraksakeun ayeuna teu sadar salaki ibu keur papalgingan na kursi nungguan ibu balik maghriban mah wak ti mana lila-lila teuing kumaha cek ibu pangaosan da sia mah murtad cara kitu eta wadah ngaji jadi nyarekan salaki la ilaha illallah dulu angguran mah ibu teh kudu minta hampura salaki keur lapareun nyangu acan masak acan seureun ibu ti lohor datang ka dieu sing karunya atuh ka salaki teh jadi balik ti dieu kudu kumaha aya cek salaki kunaon mama jadi lebay oh tobat sepiya gitu Idza nadorta ilaiha sarakat direret basket di tempat sono imut lucu ngagelenyu sumeh darede alus budi hade basa berarti ibu teh kudu dandan keur heuh percaya iyo darorangdan belaan dangdan age bulu panon geus alus samung lali kaluhur atuh nempo urang teh nu tukang buat kico balik ti dieu angin ngegelebug nilep duanana dikusruk kana susukan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon eta dangdang tapi geus teker kebok itu menang ibu dandan silahkan tapi keur saha
Dek pangaosan sakala disemprot dada ces patuangan ces kabujur-bujur cinta limu dek kamana ngaos tapi kasengit coba di imah bau kelek jeung bau hangru tong kitu dan ibu teh keur salaki lain keur kuring yo pangajuja bae pangaosan kok sarari ta memangna urang dek nasir gitu. Wow. Da urang mah neangan jodona levelna tinggi. Lain neangan tiung ngaguyupuk, lain pinter selawat, lain maca Quran, lain sok ka masjid, lain sok salat, lain ke level. Tiung kumaha abdi meuli pamajikan bakal make salat, kumaha abdi osok pamajikan bakal ngiring. Tapi hiji nu lain kumaha salaki, babuit mata teangan apa we teu beuki duit. Aya abdi. Nah, ai mana keneng? Abi. Hayuan gombal ayeuna nyebut teu buka duit teh adul. Geus rumah tangga kacekek urang. Oh, yang kapake teh Pak. Mau kujung teu beuki duit. Wah. Ida ngadorka ilaiha saraka direret basket itu bosono imut lucu ngilejung sumia dari lu di hari basa kacaro. Wah. Tilu. Ida amartaha atau atka tugas ibu kasalaki dititah wajib patuh. Dititah wajib. Istri soleh bertunuh dititah kada kuringas. Kamana mah tunuh wios ayah lamun warang pangiuk kopi keur tunuh dititah kada kuringas. Mangga Bapak, mangga. Ampura abdi keur ngomongkeun istri soleh, baik ngomongkeun ieu. Da ieu mah sabalikna Pak. Boro-boro mah keur tunuh keur buringas dititah kada tunuh. Maka mana ka kamar atuh sare we yakieu mah. Lain ngabecos we kana TV anger listrik parima aing deui nu sia. Narek naon kitu panginyukeun kopi aduh sia mah kos belana ngajajah wae hirup teh. Digana mah ieu merek teh. Tong kitu idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh kasaha. Siti Khadijah nepi ka nangis wangsul asar Kangjeng Nabi datang ka rompokna Siti Khadijah keur wiridan Nabi nyanak teko nyalira nyanak gelas nyalira ngaleut nyalira Siti Khadijah langsung ya Rasul bendu ka abdi nepi ke teu miwarang jisim abdi istri soleh mah hayang dititah talamun ieu mah mumul dititah istri soleh mah hayang dititah nah Siti Khadijah hayang dititah lantaran apaleun surga dibalik perintah suami. Ieu mah loba dititah ada neraka di rumah tangga. Cara bobogohan ieu hari ieu. Rumah tangga mah lain ibarat bobogohan. Keur bobogohan beb, honey, Dani, sweetie, darling beb. Kumaha cek kabogona makasih ya beb. Geus rumah tangga kieu mah teu butuh kubu bebeb, nu penting resiko gede. Loba buba bebeb resiko eueuh mah kumaha cek ibu prek nu gelo loba gaya teh. Anger nu kieu dah. Iya kokod 1 juta nya iya nya kokod tapi 1 juta lebih ngeunah kana hate katimbang bebe-beban eueuh duit sapera-pera kaca. Mata keur barudak awewe di dieu yeuh abg tong kagoda ku bibir lalaki. Suk-suk ditanya, "Kamu udah makan belum?" Budak alre logikana lemah. Ih, perhatian banget sama aku. Kirim beas udin lain loba katanya dahar acan. Ini-initan apel. Dek, ada teh manis? Enggak ada teh manis, yang ada juga teh aja. Biarlah teh aja, kan manisnya kamu. Haroream ngadengan lagi. Denit-denitan, mau motor butut, beberek-bekan, mogok, dorong, kuduaan, sur hujan, iindiaan. Coba nugas kolot kieu. Dibonceng ke motor butut, ngagajreng harita dijek motorna ganti, coba ikobe atuh. Patak rumah tangga teh kudu kuat. Imana kuat Islamna, kuat mentalna. Jadi di sapinata ka inal bahro amikun. Sing kuat parahu anjeun saestuna rumah tangga ibarat lautan anu lega bari jero. Bener? Ida amartaha apa atka di mana dititah wajib patuh. Lan pepengok lalaki ge deui.
ulah dapon maneh boga surga nepi ka tutah-titah ka pamajikan jika ngajajah Belanda ka Indonesia. Mah eta pamajikan keur nyeuseum bari ngagembol budak. Mah ka kuping ceramahna gerhana kamari. Surga mah ibu ngagugu ngadongkol hate kumaha duit gara-gara nana gerhana. Bayaos ka dapur nyium kopi tangtong terang dikeun ka salaki budak digembol crot polona ka dinya goceng. Bikin kacaroge tah kopi teh suruput engke terakhir mah nah kopi teh aya nu leueur bari pangseh. Kumaha cek ibu kopi anyar tapi ka salaki di endrin kunaon sabab ibu teu hayang ngagugu salaki lamun nitah teu keurieu matak lalaki ge tong tutah-titah lamun pamajikan kereto. Hello, hafizat kembali ka nafsik sing bisa ngajaga ngariksa diri jeung keluarga. Tong kaluar teh imah tanpa izin ti salaki, tong pernah wani-wani ngaluarkeun duit saseun belasan ketip tanpa izin ti caroge. Aduh, keur nu pedit masa dibela. Otak kurang mah tara infak ka masjid teh naon dicarek ku salaki. Aya masalah kitu mah para laur pake ieu teh bubunan. Dan menang ngaluarkeun duit saseun belasan ketip tanpa izin di caroge, temenang asukeun lalaki tanpa aya salaki, temenang nyembuhan batur tanpa aya salaki. Garengekeun. Kumaha lamun ustadna nu datangna angar sarua geus saha oge. Ka ibu boga budak kalau Pak Ato. Alhamdulillah pun anak mah 2 mingguan di Pangandaran sareng kabogona. Lain alhamdulillah reuneuh. Cing jadi kolot teh bisa ngajaga anak. Oke jeung alhamdulillah 2 minggu di Pangandaran jeung kabogo oke uger balik. Aku malah mau ulinan anak gerhana angar. Nah, punya nafsu aku juga. Bangga Ustad riungkeun 10 mawa motor boncengan di jalan aya budak awewe kolor ponok kaluhur you can see bubuk di beureman bari geulis angar BN beukeun heula. Bukan cek agama kudu perem sing sadar lamun perem tabrakan. Atuh lamun beuntak doraka tinggal mikir we perem beuntak. Sebelah kieu. Nya sanggup si lamun nini-nini nu di jalanan ya. Mali tempo-tempo acan. Maka hakikatna rumah tangga teh kudu silih harga. Ibu pek dandan dugu salaki, jaga riksa kehormatan salaki. Laparna salaki, ibu nu tanggung jawab. Panonna nempo awewe sejen, ibu nu tanggung jawab. Tong galak timuru teuing. Lamun lalaki resep ka awewe sejen tanya, "Aa resep ka ditu?" Urang lalaki, "Heueuh." Naon resepna tuh? Mah batuna kolor. Meuli ibu ge kolor jiga itu. Cicing di kamar mau teu nyuduk jiga domah Garut. Ieu mah keur mah awak mah gede, kata masa kalau dipake jeket. Waduh, atuh digeugepan teh kuat tepung. Kuring ge nana gerhana nya ge cepat terus tak tah yang boga pamajikan digamis tuluy-tuluyan. Masak digamis, kamar digamis, keluar digamis, bosan nempona ge. Kali-kali mah hargaan panon salaki, keluar pek jadi ustadah. Di imah sama urang. Wah, da ibu ge nyarah. Ibu. Nah, betul gitu. Sugemakeun beuteung salaki kutuangan, sugemakeun panon salaki pun nempo ibu. Ulah igalak timur heueuh anu serangan budieun. Bulu kelek paranya. Kurumoy angin teh. Itu arek lalaki betah di imah sarari itu. Berseka. Coba. Berseka atuh. Hah? Apa? Kudu sagala diangseu. Tuh. Tanya salaki, "Pak, resep kanu seueur karang?" Resep. Nyieun 80 siki mah beungeut. Menang kitu, menang keur naon? Nyugemakeun salah. Tempat hiburan terbaik adalah pamajikan daripada KKP, daripada tempat karaoke,
ibu gesok goyang hareup goyang belakang goyang kanan goyang kiri nu dilalacuan di panggung goyang depan goyang kiri coba di imah ngajedok we nah kudu silih jaga perasaan masih kan ibu hayang lalaki bersekaknya nya pan ayeuna nu ditempona gerhana nu sing ngarepan di imah saha aduh hati-hati lain tak iya tina pengajian nu bakal di RT keun teh ieu tah harus salaki ibu eueuh di dieu aya di ditu tak kan bakal kieu naon ngomong aki-aki naon wilujeng pek RT uruskeun tuh dek alus dek goreng tetap salaki urang itu ngabanding-banding jeung nu batur da alus ge anu batur kana gerhana nu saha nu abdi lain kalau tuh punya karena gerhana nu abdi nyawa nu saha nu inung bapana nah acan boga pemajikan jadi can ada yang memiliki berceramah ngajak dipoto sok maka salaki tanggung jawab mere resiko lahir batin lahir dunia batin agama tugas salaki kedua tugas salaki ge ngajaga ngariksa perasaan anak ulah pernah beboncengan jeung awewe sejen tong pernah weaan jeung awewe sejen kamu buah bebe dimana sanajan judulna heureuy hargaan perasaan kemerdekaan kecuali lamun bapak-bapak itu pupus heula nu pernah gentos ku Udin nu ngaweA Lilis Kang Ge Udin telepon pemajikan Pak tuh Udin telepon mau jantung harita keneh nah jero nama Lilis napa ko lahir dunya napa ko batin agama ibu dan keur salaki nurut ka salaki geura jaga kahormatan salaki 5 birrul walidain sing aralus ka indung bapak kikieuan teh modal saha lain modal anak modal kolot background di kieu ieu background di kieu 80 juta mah nu kitu bungkul padahal nu terpakai jadi tuangan sabaraha ratus jutaan bener bu can hiburan Ade Astrid geus 5 juta sound system geus 5 juta Ade Astrid 15 juta ieu 80 juta can eta perkembangan nu karar itu wah Pak ratusan juta mata bapak hajat teh loba duitna ngan kurang berak nya heueuh da geus loba bayareun anak atuh coba ibu teu baroga duit tapi babara katakan kieu nah eueuh bayareun dangdut ukur lalajo ceramah ukur nempo naon ukur bayar ku ibu ukur diuk mata teu satiap loba duit jong-jong hate jeung teu satiap jelema teu boga duit teu jong-jong hate mata kalau alus mah loba duit tapi jong-jong background bayareun dangdut isuk bayareun sound system bayareun kaasup ngadatangkeun dana gerhana ge ala nuhun menika ngemplong kana hate ridho sepuh kikiran ridho melaan saha melaan anak matak jang harta bana nu ngaran kolot beak keun bae nu penting anak runtut raut sauyunan kacai jadi salubi kana jadi saloga percuma modal gede tapi anak paburantak rumah tanggana geura jawab tuh hidup anaki tebus ieu kolot beak harta urang kudu bertanggung jawab lain kudu mulangkeun harta ka kolot bakal nolak tapi kudu bertanggung jawab sing aralus rumah tangga terus pajiana ya ini Allah sing hade ka indung ngosan maghrib ngosan maghrib eta dihareup sono keneh ibu sono urang henteu hadirin kaum muslimin sakitur kapihatur syukuri masih kena aya sajadwal deui bobor sapanon carang sapakan mugi agung cukup luhur jemar sampurana paralus anu kasuhun meninggali di pamrih hampura anu katedang hapunten nu terakhir aya PDKM tempat ieu teu PDKM di tempat ieu gaya Pak MU teman-teman meyakan siap